Tiris. Woi, kurang guys. Tiris, Jang. Tiris. Panas tiris. Aduh. Panas tiris terus diobat acan. Ya, segala obat nggak sudah, Jang. Ampun. Baha masa pararait. Obat atau entis, tusuk Nges. kieu mah. Nges, Jang, segala obat dimam gitu. Iya kuat ka. Aduh. Ya, jabat tiris gitu. Aduh. Aduh, ai kana rokok mah eta si Utis. Cenah teu ngarareunah Mang Tis teh ari kana rokok mun di kabi asa aduh. Iya bari ngadeg-deg, bari nyobaan loh. Tapi pararait itu astagfirullahaladzim. Cing, maha tuh. Iya, kira ya obat tuh Mang Tis ambil waktu rokok atuh. Aduh. Ku eta obat mah. Oh iya, Meng. Oh, eta obat ceri sirah mah nu kitu, lain ku udud. Eta tonton di bawah, Tis, eta keur setoran. Aduh. Hei. Yalah, Tis eta deui ke bawah. Aduh. Nanti obrolnya tadi juga. Ke mana? Diuk tadi. Diuk. Gising. Ayo pala urus sieun ti bubrag. Pakai heula kepehna ming tiris. Pakai. Nah. Tuh. Wah, ngagubrak deh. Ulah atuh itu pamali wadah hulu. Aya pi obrolan ieu teh Mang Tis, ye. Urang teh. Cik eta sangat deh tuh mana. Ya. Cing urang ah. Berarti masih pararait, Jang, euy. Di kampung urang teh rek aya pergantian lurah. Lurah. Heeh. Nah, kunaon bet si lurah bet diganti? Mantak diganti ge geus teu kapake ku warga. Gitu. Dengekeun heula. Lawa ka Gibri ge dengekeun. Tiris. Pan geus diobat tadi. Anger. Dengekeun heula. Kumaha? Cing kira-kira na Mang Tis. Boga teh calon keur lurah. Boga. Saha Tis? Eta Jang onte. On tuh. Si on teh ke jeung lurah. Budak si eta mah. Wah. Wah, kumaha bisa jadi lurah ieu da ceuli. Ceulina nyocokan gitu. Bisa. Jelema budak gitu arek dijieun lurah. Nah arek kumaha ye dengekeun ngomong teh kudu kieu tah si on teh mah. Apaan make itu teh geningan? Make naon? Make anu kana cilik. Eueuh geus dijual. Dijual ka saha, Meng? Ada apa jual ari ngomong nama etana dijual teh keur naon? Keur mere warga sangkan milih si onte gitu. Cik aya didinya boga calon teh. Boga tuh orang mah Saha, Cik? Durip. Si Durip. Durip mah tukang kieu, Tukang naon? tukang kieu. Tukang gelut. Lain. Tukang naon? Tukang kieu. Ai teu ngarti kieu teh naon? Ari Mang Tis sing bener tuh ngomong teh koslin kolot. Kawin. Tong tarik teuing kok ngaharewot urang balin si onte. Si onte mah dengekeun heula. Ceulina ge teu ngadenge arek payu ka awewe kumaha? Daripada si Durip. Si Durip mah alus ngalaguna. Halus kumaha pales. Ibu-ibu Nu naonna? anu ngadenengkeunna oge. Cok saha ibu-ibu si Durip teh mah tak teh. Heeh, dengekeun heula. Boga lagu si Durip teh. Artis si Durip teh eta teh. Cek urang ge mending nu ngora. Si onte milih mah mending oge. Mung arek kumaha jadi lurah atuh meureunana ceulina oge nanti geus teu ngadenge si onte mah. Ayeuna mah geus zaman teknologi canggih, make nu kitu bisa engke meuli deui. Lah moal kabeuli, moal anu nyolok ka si onte mah. Mending nu ngora tuh lah ka ditu. Mung urang mah milih si onte mah. Onte bela onte. Ayeuna mah negara teh geus demokrasi. Kumaha brehna we lah pilihan mah. Ada yang onte, ada yang Durip.
Gitu bahasa naonnya demokrasi itu kan arit apal demokrasi. Jadi era Hei, hero kok tinggalin pada wargi. Satu, duit.